keur jeung Lorenzo nya. Ayeuna urang rek tanya-tanya manehna. Halo Lorenzo, kumaha kabarna? Aman kan lembur? Ayeuna di lembur usum naon Mang Lorenzo? Terus kumaha menjikapi tentang corona ieu? Naon wae aktivitas anu dijalani Mang Lorenzo ieu? Terus kumaha menang duit tinu corona kayeuna ieu? Sok jelaskeun. Alhamdulillah nya urang cager lemburnya aman. Ya nu penting mah calalager we da kos gitulah. Ya urang mah paling ngendul belanja kelilingnya. Ya urang mah corona kos iki nya teu masalah sih, nu penting mah urang bisa ngendul terus menang duitnya di corona ieu nya urang ngider kaunggal lembur gitu. Nya kumaha we atuh supaya menang duit teu sepi teuing. Nya kaditu kadieu nya lumayan capek oge sih ti ngendul teh. Cuma nya kumaha deui carana nya cuman kos gitu. Halo pemirsa, ayeuna urang keur jeung Mang Marquez. Ayeuna urang akan informasi ti Mang Marquez teh kumaha nya. Hayu. Halo Mang Marquez, kumaha keadaanna cager? Di imah ayeuna kesibukan naon wae Mang Marquez? Naon wae anu dijalani sehubungan corona ieu? Coba terangkeun, mangga. Ya ayeuna urang biasalah urang ke kebonan naon nyawah terus urang ieu ngebon cabe nya. Jadi nya ke kebonan we gitulah. Kos batur lah umum kos batur ke kebonan wae lah.